nya kahiji maneh teh gagal move on nya geus mantan geus bahagia geus sia teh mikiran keneh mantan we atuh anjingna naonan ya. Terus yang kedua maneh mah jeleumana susah bogoh mun geus kahiji jelema teh hiji we bogoh we pikeun kalila padahal si nu dipika bogohna oge anjing geus kawin ditau didagoan ku si goblok mah gerarandana atawa dudana anjing naonan Aisyah. Terus geus kitu teh nya maneh teh harus gampang membuka hatinya. Terus nu katilu tah maneh teh mun beungeut pas-pasan atunya rada dipermaksa eutik nya. Mun henteu mun maneh beungeut pas-pasan kudu loba piti atuh goblok. Da ayeuna awewe mah eueuh nu matre seksiana we atuh anjing usaha saeutik goblok. Terus nu kalima maneh teh nurut ka kolot naha da ceuk kolot oge tong sok cicingna lawang panto sia teh. Jadi we nongtot jodoh mata kan maneh daripada maneh nongtot jodoh cicingna lawang panto mending maneh cicing di luar we kagok sugan manongtot leho.